Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja senaran puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Aribis al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana ajengan anu ti Jakarta. Ongko Jakarta tapi bahasana Sunda. Cakula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Itu sedak-sedak koreng ti Subang. Waktu mengkonon ya. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna, pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah. Oge ka para kori nu kaleresan aya rerencangan singkuring tadi ngaos, urang doakeun kori-kori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang, nu geus teu asing deui, nu aya digigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais,
Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi asal keur muludan kasorot balik pareum deui iyalah tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura, istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan, ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji ya. Ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngerasa ngora bae meureun nyananya asal diberi 50 tahun bung hayangna 17 udah 17 teu boga rarasaan meureun nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Urang neruskeun lalakon nu kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah, sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabaraha Haji? Cepet itu ada hujan 5 tilu jeung 10 bener ente sih budak ieu aing masa da tepatnya percaya hitungan jangan mau ngitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf Ibrahim, wah tuh beres ya mah. Barang kedua kali Ayub, wah ayo mah kudu dibawa ke Grogol. Masya Allah, Masya Allah. Jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriahna tahun berapa? Cepet atuh kamari kan sekarang sabar poe. Culat cilik kene bae. Wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun Hijriahna tahun berapa? Masya Allah. Isi udah ngaji naon atuh. Ya Allah kamari. Hilap deui. Atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaran tahun. 10 tahun Madinah. Aduh parah jasa parah. Hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamitan tahun geus tahun 10 akhir berarti 11 seperti eta lah. Nah lamun tahun Hijriahna tahun 11 wafat Kangjeng Nabi Masehina tahun seberapa? 571 bener ente? Ih, ada beneran setting. Kelempeng ya Masya Allah karim. Tah, eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400. Persekongkolan Amerika,
jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar, dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain, ngaranna saha? Hilap deui. Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh mending geusan aing. Boga murid 100 kos kieu kabeh mending geus lah bubarlah pondok bubar. Beletnya sebelet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin kadina geus kudu di jerona mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikan lagi. Jabatur mah batur muki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Manfaat. Pamajikan geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu temempan, obat berbagai obat temempan, mangade beaks. Aya nu mere resep, cak nu mere resep pakai mangande. Ya nareangan kau nggak tangkal aya meureun 2 karung mah eleh bobule mah Kayak kuda. oh deui pamajikan aju mau belati yo mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh nu sok dicarekan bae, salah dicarekan bae ku pamajikanna, asal datang diparekan asal datang dicarekan lah jagana aing geus kieu bah hirup ka kebon kirai kabaran aya kuya potong hulu kuya teu dan diluhureun meja tutupan ku turub saji diantep ke nyana keluar pamajikanna nempok naon ieu barang di deuleu innalillahi ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harepan aing. Tapi apa bajikan ge nyana teu haju gegeraan marah jeung ceurikeun teu dipandang geula paingan nyahoan bae ceuk nya aya mataan orenganan ih jaya irungan sagala aya letahan paingan ceuk nya ieu Masya Allah nyahoan bae nyana ieu oreng mata aya tololnya we tolol. Aduh barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya langsung nyana ngagedepet ka kudaon atuh kula sanajan marah bae eta mah watek ulah aju hantem-hanteman lah salakina teh bonganna boga duit marahan bae kitu can ge nyandung bebeakan marah geus ka ulah sok kikituanan ka eta aduh kahayang kula mah kula marah ge hook ka eta ente eta kunaon dipotong dah bonganna anjir gantu ieu cek salakina tunggul naik kene aya nanyakeun tunggul teu beres aduh ayo cenah turun ka kamar hayu sugan aya tunggulna ayo langsung ke kamar biasa nyana happy ceknya nak aja tunggu lagi panjang kene katipu nyana barang udang teh temal lain waing buluku ya paingan atuh marah deui nyana masih deui salah terus bola bebenya nya ulah bebeja huluku ya lalakina mah da dipendi meureun nya mukakeun rahasia bae terbuka akal guys balikan deh nah iya tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Ayubi
Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ke Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir, kajepen di Mesir pohar asa panghebat nabai meureunnya. Pan urang Mesir sebenarnya garaga garelis nyelenyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikan nomor 1 pemenang, nomor 1, nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesir sorangan nyieun, Irak, Iran wabeh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran langsung ditilai tina sekian puluh. Nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika. Ayo ada sorana resep asa ngadenge galedeg. Salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa. Bahkan ngaluwian ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos di solear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu sakitu kasepna maksudna okos cepot. Haji Rusdi masyaallah Robi Sugara bey ngan ele jangkung ele mancung ele gede sama karena lain. Haji Masuri masyaallah lamun di deuleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji. Batur mah jantiluk kayak boga bobogohan tiluk beak mobil hiji ieu mah bobogohan pleng bae spion eueuh. Balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak dan nabrak mah tiluk 2 ieu 2 kabeh. Ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ke mana sen ieu tabrak di bahe emang dipake ku saung budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh. Masyaallah karim tilu eueuh setirna. Tilok anu kitu bobogohan jeung setir-setirna kaopat kali leumpang suku cak Haji Wati ka mana mobil lah jual cek cenah teh. Sejarah luar biasa eta. Masya Allah, ada bajingan jasa teh.
panon poe nyorot ketingali nu kasep ketingali nu goreng ketingali gelis ketingali beke ketingali gendut ketingali kabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa ketingali jarum potong ge ketingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok Masya Allah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah siapa hasud sama Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyen panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring kaditu ya Allah cek ulah rame-rame naon kudu keur ngobrol bajeng pamajikan bisa rame-rame naon sih budak rame-rame barang di dulu gorenganan iya lembur kuring pohara berkatna para huaya kula mah geus bakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok ku jalanan mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho masyaallah karim kita teu wau ka Allah jadi wau basyira wa nazira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang Cilongok teh jadi ka surga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ke surga ulah kan aku ieu urang mana ulang dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat ada suka surga emang bakolot urang gitu surga tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi ialah anta syamsun beh anta badrun anta nurun fauqa nurin mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksiru wa goli aduh setengah satu cuaca geus teu bagus kebari lanjutna iksir ya carita iksir kebari urang malam ieu malam mana ya Senin terus Selasa ngaji malam Rebo malam Kamis di mana nah kayak orang cerita iksir di Asem sebab dia geus teu mendukung hujan terus geus peting kayak orang nyaritakeun iksir tegor kula beusi pohon kayaknya tanggung gua atuh geus setengah satu waduh sok jasa meureunanan juri Cisoka datang meureunnya anta iksir wa ghali Masya Allah
aya hiji kayu ngaranna kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir nu mantap Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali, kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga kaistimewaan. Deh. Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan non garah di kulon da ujung kulon paranti anti orai mantap alhamdulillah di pondok mah di pondok orai lantaran nyana boga antina sok kagendam kadang-kadang nyana ngarupa orai pemajikan kagetin isi aya orai di dieu barang dilenget-lenget ih jadi masalah laki mantap kulit daging kuari hampir kos orai kulitnya iksir ya Allah ya Rabb keistimewaan kayu iksir lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon untung bae lamun urang nyekel kayu iksir urang jadi pejabat kajen teuing sakolana SD hayang jadi presiden jadi iksir lamun urang banget jore kok saja pendek lagi banget perang nah kuari hayang kawin beak geus gelis geus beak tak gelis geus kan lamun orang nyebut ge mah itu gelis dawe gelis biasa-biasa bae itu tuh nah itu mah gelis rada luhur tuh itu tuh tiung koneng tuh beuh itu mah gelis dah luhur itu tuh nu tiung bereup oh itu mah beak geus sama gelis tah lamun aya we gelis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu panggalana berontak kula maksudna teu satuju masa beungeut jeung gelis nah teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir kadeulina Mang Haji teh kasep bae kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae kulum lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego payah jasa ya otakna ya SDM ya Allah Mang Haji ya lamun nyekel kayu iksir misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis dulu Mang Haji teh kabita bae kadeulna kasep bae Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae Mang Haji hah emang nyaho ke Ratmi emang nyaho atuh sabeca sorangan panjana mah kasep bae kadeulna Mang Haji misalnya ke Uzbekistan kamari kan garilis jasa di Uzbek bih eta orang Uzbekistan Masya Allah tukang sapu nah di Uzbekistan tukang sapu jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek bener cak Patriana budak aing geus ka Amerika geus ka Jerman geus ka Inggris geus ka Prancis ka Mesir cak alal cak ka Maroko ieu lain mah Uzbek nya keur carita teh si Uzbekistan ziarah ka Imam Bukhari waduh barang ka Uzbekistan sekjana pohara teh jelema tukang sapuna bae tukang sapuna eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia ih karasep orang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa nah iya cerita iksir ya iksir Mang Haji mun nyekelan ka iksir hajo ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji teh kadeulina kasep begitu kuari teu boga iksir teu bawa iksir tan padahal mah kasep yang Haji sakieu mah kasep tapi ku batur di pajar jore we heran ku lagi kurang ge padahal sakieu baca kasepnya tapi asal di bejakeun ieu kasep teh ih jari-jariji ceuk tah aya jariji aja nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana baik kadeulna kasep cicing di mana baik kadeulna ganteng nah hiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae jadikan diri urang iksir pantak Kangjeng Nabi anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri
sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sapoe-sapeting 4444 Coba ting. gimana bung kasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sapoe-sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb. Ieu urang lanjut ke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kalau masih pohonnya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan diberi panjang umur diberi kekuatan diberi tabah nyana gitu kene panitia pembangunan masjid wakil nage mudah-mudahan diberi kuat nyana rada muriangan baik wari kadeun aja jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusul ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatihi wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqawlihi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Khatim al-Mustafa min Bani al-Muttalib ibn Hashim عين الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث. Langkung kipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus kakersana al-alim al-alama Syekh Fadil min Istanbul Turki. Walhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Bil khusus deui ka al-alim al-alama Syekh Abdul Aziz asli Suriah nu ayeuna aya di Amerika. Alhamdulillah minggu ieu aya di tengah-tengah urang. Kemudian pengiringna Habib Ahmad, Habib Salim jeung para habaib-habaib nu lainna. Nu urang doakeun mudah-mudahan para ulama
para ustadz, para santri kumna, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu sampai saat ieu gubernur masih di jalan, kemudian bupati ge masih di jalan. Di jalan wallahu alam menuju ka dieu atawa menuju ka lain ka dieu. Nu jelas di jalan raya. Kernelian jalan bupati sebab jalan kerja rorek wari. Mudah-mudahan bupati dipanjangkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suara speakerna dikaluarkeun saeutik. Ieu mekanik eueuh nu hebat kabeh ge. Di awal diketrok kudu huluna meureun diketrok. Suara melempem kaluarkeun. Ieu tamu urang ti luar negeri. Kumaha sih? Apa kudu dibantingkeun sih ku aing? Allahumma ya qadir tahu diri atuh suara ceulis ya aya cilian eueuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina sahih jam 9:04 urang diguyur hujan. Karasa tiis perasaan leuwih-leuwih teu boga duit. Tiisna ieu bener-bener tiis. Kumpul orang di dia di Nararaga haul Sultan Aulia Qutb Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz afadhu alaina khairahu wa birrah anu ka-50 genep di dia, di mana alhamdulillah almarhum Abah Simkuring katitipan guruna lain berarti di dia ahli toriko, cuman sekedar katitipan. Almarhum Abah Haji Dimyati katitipan wasiat ku guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongok. Kiai Arsyad katitipan wasiat ku guruna Kiai Dahlan Binarjai Tanjakan Kiai Dahlan ti Kiai Husain Carita Ki Asnawi Caringin nu kurang biasa diziarahan. Ki Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten maut di Mekah. Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas kenging ti guruna Syekh Samsudin kenging ti guruna Syekh Muhammad Murad kenging ti guruna Syekh Abdul Fattah kenging ti guruna Syekh Kamaluddin kenging ti guruna Syekh Utsman kenging ti guruna Syekh Abdul Rahim kenging ti guruna Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin Syekh Tiwaliuddin kenging Syekh Nuruddin teh Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin kenging ti Syekh Samsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hattab kenging Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Al-Mahzum Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzum Abu Sa'id kenging ti guruna Abul Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Abul Farad Turtusi kenging ti Abdul Wahid Tamimi kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Abu Bakar Shibli kenging Abul Qasim Junaidil Baghdadi Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sikti kenging ti Syekh Marufil Khurki kenging ti Syekh Abul Hasan Ali bin Musa Kazim kenging ti Musa Ridho kenging ti Musa
Musa Kazim kenging si Ja'far Shadiq Syekh Muhammad Bakir kenging Imam Zainul Abidin Imam Zainul Abidin Sayyidina Husain kenging Sayyidina Ali karramallahu wajah Sayyidina Ali kenging ti habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril alaihi salam malaikat Jibril kenging ti Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah ala kadar silsilah bab ba'dul arifin ngaritakeun malam tattasil silsilatuhu fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warithan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tajuzul mubaya'ah wal ijazah, di mana penyambung silsilahna ka para guru sampai ka Kangjeng Rasulullah, maka putuslah faid. Moal aya karasa kajen urang zikir ku kumaha, kajen urang wirid moal kat tepan ku faid. Kemudian teu menjadi warisan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping eta teu bisa urang beat langsung ijazah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah lantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk kok anu pangmulya-mulyan. Allah ngadamel makhluk nu ngaran manusia didamelna fi ahsanit taqwim, pang bagus-bagusna ciptaan Allah. Setelah diteliti kebagusan ciptaan Allah, ternyata horeng karena manusia tersusun tidak dua kekuatan optimal. Nomor kahiji kekuatan zahir, nomor kedua kekuatan batin. Tina dua dimensi ialah lamun dimensi dua ia sempurna, maka jadilah manusia nu paling sempurna. Manusia paling sempurna hiji ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nitipkeun ka para sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nitipkeun ka Sayyidina Ali karramallahu wajah, dititipkeun deui ka Hudzaifah, dititipkeun deui ke berbagai sahabat. Di Sayyidina Ali nu tadi geus nyambung di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, Banten, kemudian di Turki, kemudian di Suriah, di Irak, di Iran. Silsilah sangat dipertahankan. Kebenaran orang poe ieu aya tamu orang ti Amerika dek dongeng naon coba nyana di dieu. Apakah dek nyaritakeun Obama? Apa dek nyaritakeun Bill Clinton? Apa dek nyaritakeun naon coba? Jeung bahasana ge antepkeun keuna kumaha nyana bae. Nyana hayang bahasa Amerika, ayo geus, urang mah teu ngarti ieu. Nyana dek bahasa Arab, kajeun geus, kumaha nyana bae. Ngan ceuk ulama penerjemahna nyana Arab di dieu penerjemahna aya Haji Mamin atawa Haji Jenal. Maksudna nyana-nyana nyaritakeun wali ke Haji Jenal, nyaritakeun benang atawa gubernur titah nerjemahkeun gubernur Rano Karno ayeuna di jalan keneh. Geus engke atuh Kiai Syekh Fadil nyaritakeun wali, nyaritakeun Kangjeng Nabi, Rano Karno nyaritakeun ya si Gusman lah minimal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lain lalagaan acara haul ieu lamun lain jelema nu kasorot, lamun lain jelema nu kasinaran, belah dituna ku wahyu Allah, belah dieuna ku karomah para aulia Allah. Pikir ku urang moal sanggup cicing di nu baseuh, moal sanggup cicing di kebon, moal sanggup isuk-isuk datang ka dahar 2 kali.
ialah sorotan karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Aya naon terhadap wali? Tadi ku kaula diceritakan bahwa manusia tersusun tina dua dimensi. Hiji dimensi zahir, nomor kedua dimensi batin. Dimensi zahir tersusun tina anasirul arba'ah. Hiji tersusun tina ardu tanah, dua tersusun tina ma'u cai, tilu tersusun tina hawa angin, opat tersusun tina syamsu sinar. Seuneu ialah susunan manusia. Maka manusia lamun kurang salah sahiji tinu opat eta isdet. Jelema ieu tersusun tina opat butuh tanah. Mantak teu eureun-eureun bupati meulian tanah bae. Kalau melian tanah dibawa ke kuburan moal jang nguburnya meureun. Kebutuhan orang tanah. Nomor kedua kebutuhan orang cai. Mantap Kangjeng Nabi mah istimewa. Aya jelema muriang dibawa ke Kangjeng Nabi. Kunaon ieu? Ieu cenah cek sahabat dia dicocok tawon. Oh, Kangjeng Nabi langsung noel kana tanah turbat-turbas. Noelkeun mana? Noelkeun tadi cageun. Kita luturkan ku urang kabehan. Kalau urang baheula lamun aya jelema ditecok tawon, make letak kadegeun. Set, eta. Cager. Cocok naon deui ye? Dicocok bangsa Bang Bara, komo Bang Bara mah leutik sama sireudna. Gegeun cager taneuh. Tetangga kuari lamun aya nu dicocok orai, gupakeun dina taneuh. Maksudna geus ulah hese-hese lah kubur di dinya bae. Tanah istimewa tan, ulah main-main. Tinggali dina hadis dah. Geus ulah caritakeun panjang hebat, luas hadis aya jasa di Bukhari ayat Tajul Jamiah dan berbagai hadis-hadis Kangjeng Nabi. Tanah. Nomor kedua cai. Urang teh butuh cai, di mana dahaga butuh cai, panas butuh cai. Sebab urang tersusun, tercipta, naon kitu terbuat tina cai. Memantak urang lamun panas, guyur ku cai, cager. Ulah-ulah naon atuh hayam be hayam katabrak sepeda katabrak motor ceger kelepak tutupan simbreh ku cai nereleng budak kuari mah teu nyaho coba ge aya ucing ngadu emeng ngadu ngeok lamun ku urang make pentulan ku urang digebahkeun ka urang tapi hiji sarep make cai simbreh make cai ieu cai. Aya nu kolot jeung nu ngora ribut ulah hese-hese cai panas beres cai. Istimewa cai mah ulah nu tiis moal beres nu panas kulu babek. Kemudian angin, bener cerita angin luar biasa tuh ya kitu kene syamsu udara naon kitu matahari yakni seuneu ialah kebutuhan manusia. Lamun urang eta bae nu diurusanana soal diri urang nu zahir patali jeung taneuh patali jeung cai patali jeung hawa patali jeung samsu yakni sinar paeh cilaka mikiran eta bae moal beres kajen ku kumaha ge nu mantap wayahna urang kuari mikiran kebelah jero. Di jero urang teh aya batin ieu adalah ruh tercipta ruh mah tina nu herang cekat caang luar biasa. Lamun awak diciptakeun tina anasirul arba geunut malek hideung teu wawuheun ka kholik teu nyahoeun ka pangbalikan deuk ka mana ieu awak moal nyahoeun. Tapi ketika ruh ditanya saha pangeran alastu bi rabbikum qalu bala wauheun ruh mah ka Gusti Allah sebab baheula di alam arwah geus ditanya saha pangeran anjeun wahai arwah ngaku kabehan Gusti pangeran abdi teh. Nah ruh diturunkeun ku Gusti Allah nu geus wauheun ka Gusti Allah diancam ku Gusti Allah kade mane ruh ke ketika balik awas bersihkeun deui sakumaha aslina mangga cak ruh atuh mah nya teu bersih abdi geus wauh ka Gusti
sok lamun maneh bersih sakumaha aslina disadiakeun surga, tapi lamun maneh bobolokot tuh disadiakeun neraka. Cak romanya abdi kudu ka neraka Gusti jageus wauh jasa jeung Gusti. Hek diturunkeunlah sesuai jeung ketentuan-ketentuanan sup ka awak. Alhamdulillah urang kuari aya roha ngan Allah nyiptakeun antara jasad jeung roh nafsu anu ngabulang baling antara zahir jeung batin, anu nyana nyambungkeun antara zahir jeung batin. Nafsu ialah anu jadi sasakalana antara salamet jeung cilaka. Ketika orang terurusan karena nafsu terbawa ku zahir, Masya Allah Gusti Allah tenyen anasirul arba'ah awak urang teh deui aya mata di mata aya watek, aya ceuli di ceuli aya watek, aya irung di irung aya watek, di sungut sungut boga watek, leungeun boga watek. Seluruh anggota terutama ieu adalah kitu nu 5 panca indera ngabogaan watek kabeh ge. Betul ngabogaan watek asal tiis-tiis kieu bae geus lain deui watek beuteung. Geus culak-culek bae kiai datang ka iraha teh geus sangan deui. Geus dula deuleu bae ka dapur kula. Padahal mah di itu geus nangkub. Ieu tiis watek beuteung. Watekna beuteung lamun mules kabelah ka tukang. Ieu watek ieu. Itu tukang ka mana neangan rada anu tiis-tiis, anu sepi-sepi. Lamun tambah tiris beuting asup ka lu hareup. Ieu ngawatek ge ka mana ieu lumpat deui. Nu hareup ieu. Nah ieu leh kana boga watek masing-masing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nafsu aya di tengah antara jasad jeung roh. Ketika nafsu ieu teu diurusan maka nuturkeun watek. Urang neuleuh awewe ya Allah ya Rabbi, masyaallah India he mah bongon deui. Dideuleukeun ku urang, dideuleuh kurang hebat ieu main dia. Ieu mah Libanon. Hebat-hebat kan urang Libanon, urang Israel teh gerilis jasa. Moal aya dicurug mah ku urang Israel mah. Irung marancung. Watek mata urang lamun neuleuh nu kos kitu teu kicep-kicep. Dideleukeun masyaallah. Tapi lamun urang neuleuh bangsa urang rangkas anu di gunung teh nu hideung sendalna sabelah lain mata ge embungeun neuleuh sarek teh kaing mah neuleuh kos kitu ieu mah kudu ka Baduy ka ditu mata ngabogaan watek. Ketika ieu teu diurus nafsu urang terus-terusan mata hayang neuleuh kaindahan alam, ceuli teu meunang ngadenge anu merdu-merdu, suara-suara nyanyian kitu keneh irung ngabogaan watek ngambe anu seungit-seungit. Nafsu lamun teu diwarah ku urang tergelincir terus. Masyaallah karim. Ketika nafsu urang diwarah maka diasupkeunlah ku urang nafsu urang ka arah galbu, dibagi horeng lantaran nafsu ieu bagian lelembutan. Allah ngadamel ruh teh tina lelembutan, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Inna latifah ieulah mana anu kudu dihadirkeun, mana anu kudu dipicen. Di dieulah urang bakal ngawarah nafsu. Nafsu urang teh kudu diwarah melalui perang. Lamun urang nyaritakeun perang di Libanon, urang nyaritakeun perang di Israel, urang nyaritakeun perang di Suriah, urang nyaritakeun perang ISIS di berbagai negara, Irak lah misalnya, di Yaman lah dan di lain-lain negara, termasuk di urang perang teh mengerihkeun. Cuman aya waktu mungkin seminggu, sebulan, tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi merangan nafsu mati mimiti urang mulai datang ke akhir hayat. Di ngaranana ieu adalah mujahadah, merangan hawa nafsu ditambah ku riyadhah. Sebab
horenganan kerajaan teh aya dua kerajaan. Hiji kerajaan zahir, raja paling handap, RT naik, desa lurah naik, kabupaten atau camat naik, kabupaten bupati, raja urang naik, gubernur naik deui jadi raja teh belah dituna RI 1 Jokowi blusukan. Nah eta raja dunia. Kurang-kurangna bisa mawas diri raja dunia mah di akhiratna dibalang-balangkeun ka neraka jahanam. Kurang bisa mawas diri. Hampir 99,9% jahanam. Aya urang naon ieu? Maksudna pi jahanam meuneun aya. Aya. Kurang mawas diri bakos kitu. Lain cakula, cak Gusti Allah dina Al-Qur'an, deuk lumpat ka mana ge kitu bae. Tapi horenganan ayah raja di negara Fardaniyah, istanana istana unsi, kursina kursi tauhid, baju kebesaranana baju kebesaran ma'rifat, mahkotana mahkota yakin. Iyalah anu nyicingan di kerajaan-kerajaan eta jelema anu geus bisa berperang melawan hawa nafsu, bakal cicing di singgasana tauhid, dibere baju kebesaran ma'rifat, bakal ditenden di negara Fardaniyah di istana unsi. Itu bae cisim kuring ngapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.